Assalamualaikum. Tepandai sering ngopi dina tata krama bahasa Sunda. Tata krama Sunda nyaeta aturan anu aya dina nggunakeun bahasa Sunda secara anu meunah. Saperti kumaha carana nggunakeun bahasa Sunda anu lemah, lemes, jeung kasar, atawa bahasa Sunda jang diri sorangan jeung jangka batur. Contohna seperti kieu. Oh, ieu teh Elis, anakna Mang Karsanya. Ibu nepangkeun, ieu pun anak namina Uca. Dupi tuang putra, saha jenenganana? Bikiki anteur enjing ka Tasiknya. Abdi enjing ka Tasikna bae dijajak ku pun lanceuk. Dupi Bu Ai bae diserengan ku saha ka Tasikna. Alhamdulillah dipake dulan teu babaraya. Abdi teh saderekna Ibu Ai Popon dipake dulan. Dupi Ibu Ina wargi oge ka Bu Ai Popon. Wah, Bi Ai mah geus sagala boga. Eta imahna oge mun disatilu-tilu. Abdi mah lorompok teh mung hiji beda. Dupi bumi anu di Jalan Kepatihan eta kagungan Pak Haji oge. Ai bereskeun kaputan teh ulah sok diengke-engke. Alhamdulillah rengse oge ngaputeh. Bu Ina ieu anggean parantos beres, mangga bilih bade dicandak mah.